Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang sasarengan ngaoskeun kitab Syarah Sulamut Taufik, anu mana ieu sarah teh dikarang ku Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Fadil Muhammad Nawawi Al-Bantani. Anapun anu ngarang matana nyata namina teh Al-Alim Al-Fadil Al-Alamah As-Sayyid Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi radhiyallahu anhum. Pamuga nu leresna sing janten kasayan nu lepatna muga dihapunten ku Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahi kalawan nyebat jenengan Gusti Allah, sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparinan nikmat ageng Allah di dunia sareng di akhirat. Tegasna nikmat anu umum diparinkeun ka jalema anu iman oge jalema anu kafir. Sifatna Allah Ar-Rahimi anu maparinan nikmat alit hungkul Allah di akhirat khusus ke jalema-jalema anu arariman. Alhamdu ari sadayana puji, ari sadayana jenis puji lillahi eta tetep kagungan Gusti Allah alladzi anu tafarrada nyalira mantenna Allah bil azzi kalawan kagagahanana wal jalali sareng keagunganana wa tawahhada sareng nyalira anjeunna Allah bil kibriyai kalawan sifat keagunganana wal kamali jeung sifat kasampurnaanana. Ahmaduhu muji kaula ka Gusti Allah ala kulli halin netepan kana saban-saban tingkah, hamdan kalawan pujian yuqabilu anu ngabandingan eta puji ni'amahu kana pirang-pirang nikmatna Allah, wa yudafi'u sareng nolak eta pujian niqamahu kana siksana Allah, wa yusawi sareng nyarwaan ieu puji ziyadata ni'amihi kana tambah-tambahna pirang-pirang nikmat Allah fil hali boh di dunia wal ma'ali sareng di akhirat. Wa asyhadu sareng nyaksian kaula an kana sanyana kalakuan la ilaha teu aya deui pangeran anu wajib diibadahan eta maujud illallah angin Gusti Allah wahdahu halna tunggal Allah la syarika teu aya nu ngarejengan eta tetep lahu ka Gusti Allah dzulmanni anu kagungan kalomanan wal ifdhali jeung kagungan kautamaan. Wa asyhadu jeung nyakseni kaula anna sayyidana kana sanyanyana kangjeng kana sanyanyana junjunan urang sadayana Muhammadan tegasna kangjeng Nabi Muhammad abduhu eta hambana Allah wa rasuluhu sareng utusana Allah al-munqidhu anu nyalametkeun kangjeng Nabi minad dhalali tina kasasaran wadai sareng anu ngajak-ngajak kangjeng Nabi ila asyrafil khisali kana pangmulia-muliana tina pirang-pirang tingkah wa mubayyinul harami jeung anu mertelakeun paharaman minal halali ngabedakeun tina halal sallallahu alaihi wasallam. Moga Allah ngawuwuh rahmat ka kangjeng Nabi.
wa ala ashabihi sareng ka pirang-pirang sahabatna Kangjeng Nabi wa alihi sareng ka kulawargina Kangjeng Nabi khairi alin tegasna nupang sae-saena kulawargi. Amma ba'du anapun dina sanggeusna kitu geusna dina sanggeus maca basmalah hamdalah shalawat sinareng salam wa yaqulu maka bakal ngandika saha aful mubtadiina nupang hengker-hengkerna bisa pirang-pirang anu ngamimitian diajar arroji anu ngarep-ngarep rahmati arhamir rahimina kana ulas asihna dat anu pangulas asihna ti pirang-pirang anu ulas asih Muhammadun Nawawi tegasna Syekh Muhammad Nawawi Ghafara mugang ngahampura saha Allah Gusti Allah lahu ka anjeunna Syekh Muhammad Nawawi wali-walidayhi sareng ka ibu ramana eta Syekh Nawawi amin muga ngaijabah Allah kana doa abdi saurna kieu pokna teh kieu inna risalata syaikhi sanyanyana risalah anggitan Syekh Abdullah bin Al-Husain bin Thahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawiyin tegasna Syekh Abdullah bin Al-Husain bin Thahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi tayaba muga ngawangikeun saha Allah Gusti Allah sarahu kana pakuburanana eta Syekh Abdullah wa ja'ala sareng muga ngajantenkeun Gusti Allah al jannata kana sawarga ma'wahu kana tempat balikna eta Syekh Abdullah lama aliko samang-samang sa cumantel biha kana eta risalah naon katsirun lolobana minal wufudi ti pirang-pirang anu daratang wa kana sareng aya ieu risalah teh muhtajatan eta anu mikabutuh ila bayanil maqsudi kana dipertelakeun tujuanana wa hawat jeung ngawengku ieu risalah ma'asi goril hujmi sarta leutik jirimna wa husnil ikhtisari jeung alus ngaringkesna makana perkara lam yahwihi anu henteu ngawengku kana eta ma naon katsirun kalolobaan minal kutubi tina pirang-pirang kitab al-kubari anu galede amaroni mangka marentah ka kaula sabadul aizzati sawarehna pirang-pirang lulur alaya ka kaula an asyrahaha kana nyarahan kaula kana eta risalah syarahan kalawan syarah wajizan anu ringkes damithan anu gampang salisan tegasna anu gampang la awison lain anu hese wala syarisan jeung lain anu kasar pamtathaltu maka atuh ngalaksanakeun kaula amrohu kana parentahna eta ba'dul aizzah wa inni jeung sanyana kaula lastu eta lain kaula min hadzal qabili eta tetep ti ieu golongan anu mampuh nyarahan wala astati'u jeung teu kawasa kaula an asluka kana ngambah kaula illa bi taufiqillahi ta'ala angin kalawan taufikna Allah ta'ala ada sabila kana ieu jalan wa inna ma rajai jeung tangtuna jeung tayalian ari harapan kaula mah fiduhuli eta tetep dina asup tahta qaulihi sallallahu alaihi wasallam dina dauhan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dauhanana teh kullu ma'rufin shadaqatun kullu ma'rufin ari sakabeh
kahadean ari saban-saban kahadean teh sedekotun eta sedekah wazalu jeung awadalu jeung ari nunuduhkeun al khairi kana kealusan kafailihi eta tetep seperti nu migawenakeun eta kealusan. Wallahu jeung ari Allah teh yuhibbu eta mika cinta Allah ighatsatal luhfani kana nulungan ka nu prihatin tegasna nulungan ka nu banget butuh. Wa qaulihi sareng miharap asup kana dawuhan Allah Ta'ala dawuhanana wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Moman jeung sing sajalma qudira anu dipasti alai kasiman non rezeki rezekina siman falyunfiq maka kudu nganafkahkeun eta siman mimma tinas sawarehna rezeki atahu anu geus maparinkeun ka eta si jalma saha Allahu Gusti Allah. Wa qasdi jeung ari tujuan kaula at-tabarruku eta ngalabarokah bil ulama ka pirang-pirang ulama carana bil akhli ku nyanakan min aqwalihim tina kaul-kawal aranjeunna para ulama al fawadili anu sapirang-pirang anu kagungan keunggulan. Fa inna man karena sanyana jalma arada anu ngasongkeun si iman jasadahu kana awakna si iman lil matori kada hujan asabahu maka pasti ngeunaan ka eta si iman naon tolun kecetan hujan leutik ilam yusibhu lamun mah teu ngeunaan ka eta si jalma si iman naon wae kecetan hujan gede. Liqauli sallallahu alaihi wasallam karena dawan kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat innamal amalu tangtuna ari sahna pirang-pirang amal teh binniyati eta tetep kalawan make niat. Wasama itu jeung geus ngaranan kaula kana tasyarah mirqata su'ud tasdiqi fi syarhi sulamit taufiqi ila mahabbatillahi ala tahqiq. Eta ngaranna teh mirqata su'ud tasdiq artina parabot atanapi alat pikeun naik kana ngabenerkeun fi syarhi sulamit taufiqi dina nyarahan kitab Sulamut Taufiq anu artina teh taraja taufik ila mahabbatillahi ala tahqiq menuju kana mahabbah Gusti Allah netepan kana sajatina. A'anani muga-muga nulungan ka kaula sa Allah Gusti Allah Ta'ala ala ikmalihi kana nyampurnakeun eta syarah wa ja'alahu sareng muga ngajadikeun Allah kana eta syarah khalisan kanu ikhlas kanu murni liwajhi karena dat Allah bikaromihi kalawan kamuliaanana Allah kalawan kalomanana Allah wa ifdolihi sareng kalawan kaunggulana Gusti Allah. Pala mahroba maka teu aya tempat kabur mual maka teu aya pangkaburan eta maujud illa ilaihi angin ka anjeunna Allah wala itimada jeung teu aya tetegenan eta tetep illa alaihi angin ka anjeunna Allah. Wa wari anjeunna Allah teh hasbi eta nu nyukupkeun kaula wa ni'mal waki wa ni'ma sareng eta pangsaya-sayana saha al wakilu anu ngawakilan ari ya Allah. Fas'aluhu maka nyuhunkeun abdi ka Gusti Allah asutra kana tutup-tutup kaaiban al jamila anu sae.